Kunaon ari sia ari? Beungeut teh jiga nu galau kitu. Oh bang aing ya kerja semangat ya bener-bener galau mang orang ya ya kabogo aing ya selingkuh deui geura astagfirullah sabaraha kali aing ngobogohan ngan diselingkuhan we nya diselingkuhan wae coba tuh bang boga jampe pamakena tuh minta urang teu loba diselingkuhan ku awewe Ah, gampang atuh. wah Teh kuku atuh akur awewe mah. wah naon mang Aya 3 jampe nage. naon tilu oh naon tah mang Anu kahiji loba ngadoa kanu ngakawasa kanu nyiptakeun urang oh gitu. Terus Anu kadua nah anu kadua teh mang kudu loba ngawirid lamun ka salat. oh gitu eta mah atuh sawapoe urang we Sampai urang we. oh gitu teu aya nu katilu naon bang Anu katilu mah kudu mangaca. Urang mah penasaran ari mayar pajak motor listrik kudu ka Samsat apa ka PLN ieu teh? gelah aing jadi bingung bang ya gelah oge nya aya namun KPLN pakai di jalan bingung aing gelah tapi namun mah ka Samsat motor listriknya heeh nya bingung oge Nanyakeun kudu ka saha? heeh nya ka saha nya KPLN heula apa ka Samsat heula nya Kemana? mancing lah mang Wah, pas bisa wae mancing. Nu nu emosian kitu. ngolah tuh mang urang kitu sabarna mancing mang sabar nguji kasabaran mang mancing mah Mana mancing teh? Jalma Bener. kitu yang mancing. Tai. Caduk.